Des urang mun aya HP aya Quranan dibawa KWC doraka. Kurang boga HP aju teu boga wudu dicekel kurang doraka. Ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu. Itu mah eta ya. Insyaallah. Iya mah pertanyaan saya ingin bertanya di zaman yang modern ini HP banyak berbagai aplikasi. Sekarang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP tersebut. Bagaimana hukumnya jika diaplikasikan, jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut? Naon udah ditanyana ya, nanyakan sakadar sakitu mah tuh masalah, kadar sakitu mah masalah. Sapira tamanenden Al-Quran di HP, di laptop, aju dibawa ku urang. Ketika orang hayang maca Quran, atuh dibuka, dibaca. Boh Quran, boh kitab, masalah tambokos gitu. Nah, nya daripada orang nyanyi, ning Al-Quran di HP. Pertanyaan nangan sakit gitu, nah bener nama meureun lain eta nu ditanyakeun, nangan bodoh bae nu nanyana. Pasti nama ditanyakeun teh kumaha lamun dibawa ka WC. Itu merenan maksud nama. Nah, eta beda jeung kaset. Ai kaset mah eueuh bacaan Al-Quran, huruf. Kaset mah eueuh hurupan aya ge sora. Ari HP mah tawarek aya. Jadi lamun teh mah ku urang dipencet timbul hurufna. Sebab menang ngakses. Akses ini ngaranna. Nah, jadi Quran aya henteu dipuat mah di dinya teu bisa tah mah. Jadi dipuat diasupkeun timbul ke. Naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda. Ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar, ari eta mah di pencet keluar, digeser, tah eta kitu-kitu kene. Jadi eusina mah Al-Quran mun teu dipencet atau ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup. Teu kadeuleu. Quran ditutup teu kadeuleu, katutupan ku jilid. Ieu ge teu dipencet atuh katutupan. Beda ieu mah kekuatan tulisan, Quran mah cetak make klise. Ari HP mah kekuatan cahaya. Sarua kitu-kitu kene. Jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun, dibeberkeun aya hurufna. Ai kaset eueuh. Geus beda kaset mamun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan. Tama sarua jeung jelema talar Quran. Urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon. Sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran. Atuh masalah. Dicekelan ku urangnya nama aja talar Quran ieu sugan urang doraka tuh henteu. Itu sarua jeung kaset. Sebab kan sora doang tah mah di jero ngaranna batin. Tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu, ketika dibuka aya HP sarua. Ketika dipencet aya, teu dipencet eueuh. Geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka. Urang boga HP aju teu boga wudu dicekel ku urang doraka. Ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu.
itu mah eta ya insyaallah tuh kitunya cerita HP sing HD mantap satu sisi bagus memudahkan satu sisi gampang dijongklok sing HD urang boga HP aya Quranan bari mah di Mekah ge henteu kudu make Quran di deuleu ku Quran make HP maca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil biasa mah gitu oh masalah itu anu mantak eta HP awal-awal nama dilarang di Mekah teh dilarang teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipakai maca Quran di dieulah urang Arab jeung urang Arab oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya hiji kadang-kadang jauh kedua kadang-kadang ma'atu nitah kabatur jadi mempermudah eta teh kos kitu teh akhirnya dimenangkeun di Mekah nu maca Quran make HP namangan duaan anu oondoanan nama 1 juta nah cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu oondoan teu nyaun teh urang Melayu apa itu oondoan kumaha sia bae geus itu bahasa Prancis ondoan tuh kos gitu sebenarnya mendingan ulah sebab di dele-dele penghargaan terhadap Baitullah kadang-kadang henteu katingali ibadahna prat-pret cepret motoan kos gitu kujang naon dipoto di Baitullah moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah majang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tuh aing di Baitullah nyalan de tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema gos geus teu kudu mamawa HP Allah tah mah tempat anu mulya geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh geus teu kudu hayang katangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah ulah maka hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat sakitu bang hese-hese teuing ieu mah di Baitullah paek cepak haju jeung awewe mending mun deui tikah mas kabogohna deui si mbak urang Karawang blon-blon teuing teh si budak mending eta Ki Haji ngorakeun kolot deui tak Baitullah aju eueuh karomahan ge kadeuleuna ku urang atawa nyanana dilaknat ku Gusti Allah salahnya teu kudu geus ulah make kikituanan ieu mah artis mah nyundatan di hareupeun Baitullah dipoto nikah di hareupeun Baitullah sanu nitah kikituanan saha nu nitah kikituan nikah di masjid ge nu nitah cuma yang di masjid afdol tapi podol sero segala abdol segala naon teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianan nu hayang kalem hayang ancak teh mah gos kitu mah di imah nikah mah geus masalah wajib ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna ai salat henteu blon jasa panet eueuh kikituanan teh mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ka aralem hungkul lebih baik mah masuk sana mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami eueuh ti ditu na kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar sugan aya di kitab nu gede eueuh pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran ya sok dititah-titah kos kitu nanahonan ngariweuh-riweuh momo lamun awewena hayom geus nyendora ka deui bae
ya Allah di mah sih udah sese masya Allah segala kudu madep kiblat pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdul kula seuri we ngaji di mana si budak ngan teh ditegur mah ngan pasti ieu KUA bayaran kajen kuku teu ngaji kitab ngaji nangan sakadar dikira ku ngaji sia baca kitab aya eueuh coba nikah madep kiblat salat madep kiblat mah kudu madep kiblat segala rupa sok teangan ditakrib mentek kiai-kiai salaf mah seuseurean ku naonan ku situ mentek abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari jelema keur ngawaluku kula mah inget bae teh keur leutik surah berarti ieu memori kula mah teger lain cara ente keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula babari nyurahkeun nikah teh jelema keur ngawaluku menang 2 baris ngawaluku teh jol aya anakna nu awewe jeung calon salakina enon sia ka dieu bah ieu kula boga bebene ajo ieu hayang nikah ku diuk sia di dinya digaleng yuk di dia digalak ke abah neangan saksina tuh nuker macul tuh Mang Hajana ka dieu Haji ayeuna nikahkeun dia dah tuh diuk dinya tak beres abah nikahkeun ka sia nya kasihan dengan mas kawin sakean kula tarima nikah dengan mas sakean beres bubar beres tak abah nikahkeun di sawah ngana mah nyontoanana masyaallah boh ieu mah di masjid madep kiblat ayeuna teh mantenan kitaban bae ya Allah abah mah babari jasa saja nyurahkeun teh digaung jadi bae teu kudu hese-hese masyaallah karim aya deui aya hiji jelema sugih urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ke abah deuk asup Islam tapi bagus sudah sekarang aja ceknya nanti saya akan buat acara ceknya nanti supaya disoting nanti dihadiri oleh teman saya ini masuk Islam nggak boleh begitu cek abah udah sekarang mau masuk Islam sekarang besok saya nggak nerima cek abah teh atuh hari tak kene geus fotoan naon Korea tinggal Korea geus babari jasa ulah sok nyieun sotingan kos kitu nu penting mah asli asup Islam Allah saksi na beres ieu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna ya udah nanti aja di shooting bagus itu nanti biar dipertontonkan kepada nyeun ancak melulu babari hartina tah HP teh kos itu si hade kurang teh menang akses